Ieu ka para pesertanya kumari Pak Haji bade masihan panganteur teras ieu teh ya asbak. Di dieu lah tuh nya tuh. Dinten Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingahan binarung reus. Urang dinten ieu dina kaayaan sakit canggarana tiasa ngempel di Padepokan Seni Bumi Ageng. Langkung bingah kumargi Ibu Profesor Hajah N. Herdiani, Rektor ISBI, tiasa rawuh kayak petempatan. ISBI teh berat teh belut eta teh. Institut Seni Belut Indonesia. Jajan kieu Ibu EN di Padepokan Seni Bumi Ageng teh gaduh kalender tetep. Satahun teh urang ngayakeun lomba ngurek 2 kali. Awal sasi Januari sareng pertengahan sasi Agustus. Pada urang teh can lami kaping 16 Januari nya ngayakeun lomba ngurek teh. Ai Pak Gubernur bade ngaresmikeun ieu Pusat Budaya Pagar Ageng hoyong ningal lomba ngurek teh. Atuh urang kadang ngayakeun deui nya. Jadi hapunten upami kamari mah hadiahna motor Honda Beat 6 juta. We namanya katinggal lah mung hadiah ge 1,5 juta, 1.500.000 gitu kan. Ieu door prize teh hadiah rejagan ti Unisba. Nya. Engke mah ti ISBI. Unisba ge beres teh belut. Unisba teh urek nimpah kana sunggut belut alhasil. Dugikeun ka ayeuna masih hogak sareng protokol. Pak Gubernur teh dinten ayeuna teh bade teras ngaresmikeun ruti lahu di Pamokolan. Dina agenda protokol mah sabada ti Pusat Budaya teh Pak Gubernur teras ka Pamokolan. Teuk simkuring mah nya ieu loba ngurek Bumi Ageng merebutkeun piala gubernur, Pak Gubernur ka dieu jadi tinggal gitu kan. Jadi urang ngadonga sing saya lah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan di bagian protokol dipasihan hidayah. Pak Gubernur 10 menit ke dieu teh, 10 menitnya. Jadi tabu salapan kayak ditata ku Kang Sule ku Kang Iik, urang parantos saya siga kieu lah gitu kan. Siga kieu berkat tos disayogikeun kanggo nu mayar. Nu mayar mah. Jadi alhamdulillah Bu En tos siga keluarga lah gitu teh. Sareng peserta lomba ngurek mung teu acan seuli kasbon nya. Teu aya nu naroskeun. Teu aya. Tah upami kitu mangga urang sasarangan maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu lomba ngurek Bumi Ageng 4 merebutkeun piala gubernur sareng hadiah saaya-aya urang kawitan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pagar Ageng. Semoga juara lah. Peserta di mana Pak? Peserta di mana? Ayo joget dah.
Gubernur ini mobilnya. Wah. Mohon mangga Bu, sagem kabeh. Ini kita teh baru beres nu 2 pertamanya. Mohon ieu panu acan teh. Oh, kadiana. Iya, jarang pada ditu. Sakedap ada masih geuno dia ngurek Pak. Gimana tempat Tadi payun. Mana ya tanah ngurekna? Di payun di dia. Yang foto berapa cerita? Fokus. Saya jadikan di Bandung aja. Oh iya. Apa? Kabeh dia Pak. Di kawasan Priangan Timur ini. Mohon. Itu namanya teh Gorewal Kang. Kaulinan Murangkali. Janten apa nih di dia? Mohon di rompok ya. Jadi kayak Kuin sarung, jangkungan, panggal, nyumpit, prepet jengkol, iya, saya Gorewal. Kita Satri Al Husni. Prepet jengkol, iya, pecele, nah, bangga kan? Kita merupi padepokan tempat para seniman, para masyarakat. Kamu di Jambi kan di Pekanbaru ya bisa ngurek saya. Khas Pagar Agung. Bulan. Kesenian Sunda. Mohon. Haturan nulis sunting Kang Emil. Tadi para kesenian langsung itu lomba ngurak Kang. Lomba ngurak anu oge disebut kuseburi sebatkeun itu lomba ngurak piala Bapak Gubernur juara. Juara katiluna kenging ku Pamulyadi. Juara hiji mun juara hiji Kang Unang mohon nampi piala Pak Gubernur, nampi hadiah layang pangajen nampi piagam. Anu kedua dihaturkeun ka Fajar Nugraha. layang pangajenna eta Pak Fajar cubuhun mangga. Mohon Anu kedua Kang Fajar. Piagamna Pak Budi piagamna. mangga kedua. Nah, paling seueur di tewaknya. Opang beratna Kang. Opang berat. Nah, Opang beratna. Itu piagamna cepeng, piagamna tah gitu mohon. Katilu kenging Pak Mulyadi 475 gram Kang kenging teh. Mangga. Kempelkeun belutna. Rasa kabingah, Kang Haji tahu rasa kabingah mau diaturan. Mohon hatur nuhun. Mohon bangga Kang Emil. Hatur mangga di foto sasarengan. Panuhun Abdurrahman sesepuh Bapak Pagar Agung sareng anu ngudamel sadinten Kang Gagah mangga foto sasarengan. 1 2 3 Jabar juara. Hatur nuhun. Wilujeng ka Ibu Cinta hatur nuhun pada seluruh tahun syuting ka Bumi Ageng. Mangga dihaturaken ka ngalajenkeun acara salajengna. Bapak kakak Mohon. Wilujeng ngiring dina. Iya Kang kopi Pagar Ageng. Mana? Hatur Pakai dia. nuhun. Pak Putra. Maka para piunggu oge ngaturkeun parantos Pun anak sampai langsung di Dubai. Waktu sepayun di Landmark Komusun teh. Kantor ngiring dirian. Balik ke Amerika Pak. Cobian mohon. Jawa Barat. Jalan kopi Pagar Ageng. Udah paling benar. Hatur nuhun karena kasih Mohon. pinanganna Kang Emil sekali deui kawan-kawan masyarakat Pagar Agung. Itu 8,3 Kang puntenna teh. Komunitas kopi itu mohon. Mudah-mudahan Kang Emil teras dan paling kurang sadayana Ya, silakan. Ya, hatur ya, silakan. Mohon. Kang Godi. Kanggo diramekeun ya. Alhamdulillah. Mohon Pak Yudi. Mohon mangga turun. Acara salajengna aturan Kang Emil menuju melaksanakan acara salajengna.
Ya malah ibu bapak malah diaturanan anu tos kenging nomor kupon door prize supados nilai Mohon, tempat seluruhnya hiu. Sok. Anu bari ngaleut di balik katuhun di dia aya kopi Mohon. kopi kudruk AA ieu nama mulih ti Dubai. Di Arab, mohon. Mangga sok 752 iya, mangga dihakeun ke Kang Egah iya. Hatur nuhun, sip kata iya. Oke. Sok acara ku ya. Semoga acara sepeda. Oke, kalau ke sepeda iya ya. Iya ya. Meja TV. Siap meja TV ya. Kucuk. Yo. Wah, pas bisa Kedap 5-2 Ayah Alhamdulillah luar biasa Tuhan wujud lagi meja ayah sepeda waduh ya sepeda ya wah dah salah ke nomornya siap genep lah ini genep obat Raya. sepeda genep obat ayah mantap wes sepeda ya siap Kulkas. Pagi, Ngerokok. sekarang yang aku itu pagi. Salapan 57. Salapan 57. Saya asal abdi itu kalau salapan lain. Salapan 57 ya. Udah selesai kan, Mami udah dapat 80. Ayo lupa ya saya. Oh ayah 1 2 Salapan 7 salapan. Salapan 7 salapan. Salapan 7 salapan. Salapan 7 salapan.
Aya tradisi di Bumi Ageng mah upami tuang siang teh bilangun berkat. Dan itu tuangan tradisi orang Sunda. Aya pesengek, tahu, rendang daging, mie, sambal goreng kentang, nok sareng kerupuk gitu. Kampung kurma sajajan aya styrofoam sareng dus. Berkatnya dina besek ieu. Atur nuhun ka sadayana anu parantos ngadeuleu lumangsungna ieu acara kalawan lancar, khususna ka para patandang lomba ngurek urang tepang deui dina lomba ngurek Bumi Ageng 5 merebutkeun Piala Gubernur Jawa Barat kaping 20 Agustus tahun 2022. Jangan hiraukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.